Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya ayat jadwal nanti ayat 2. Jadwal keterangan tina halaman ke-20. Walau zalan al-mawani al-madhkuro khairu al-asli wasiba wal junun wal hikmah wal haid wal nifas wa qad baqiya minal waqti qadru zamani taharumin fa'aksaro. Dia tinggali dina kolomnanya zala almani'u akhirul dhuhri. Zala leungit naon almani'u perkara anu nyegah akhirul dhuhri dina akhir waktu duhur. Mani'un pakai ain. Mani perkara anu nyegah ngalaksanakeun ibadah. Mani kafir madu wajib sholat murtad sifat anak kecil bayi ketika ini gelo ayah nifas itu namanya mani perkara anu nyegah sholat nyegah puasa. Ayeuna kurang jadi paswe ayat jalmi anu hedre pas akhir waktu duhur erek asupana asar si darate mampet. Iya permasalahan jret keluar darah duhur aya kene asar aya kene erek mepet kana maghrib mampet. Oke, sholat anu kudu dikodoan mana, anu kudu dilaksanakeun eta permasalahan. Paham? Aya hiji permasalahan istri ngaluarkeun darah mepet kana asar mampet. Atawa nya waktu duhur mepet kana asar mampet. Eta nu kudu dikodo, nu kudu dilaksanakeun mana? Paham permasalahan? Paham tak permasalahan? Paham. Langsung jadwal zara al-mani'u akhirul dhuhri ayat ini istri nuhe misalkan geus 5 hari pas dinten ayeuna dia kan dia erek asupan asar waktu mampet lagi nu kahiji waktu yang hanya cukup untuk takbiratul ihram erek kana asar kurang ti 2 detik dan tadi takbiratul ihram jamnya seberapa detik 2 detik. Mun ayeuna waktu asar tabuh tilu berarti tabuh tilu kurang 2 detik pet mampet si darah teh. Waktu duhur ta eta duhurna kudu dilaksanakeun atawa terkedah atawa dikodo. Wajaba qada duhri wajib ngodoan sholat duhur di anahu idroku juz'in minal waqti dina etana margi masih manggihan kene waktu sholat. Paham berhiji paham aslina tabelna aya 3 ieu teh. Hiji waktu yang cukup untuk takbiratul ihram 2 detik kaluhur 2 detik 3 detik 4 detik. Muka 2 waktu yang tidak cukup untuk takbiratul ihram. Lamun teu cukup kumaha? Ieu teh asli nama aya 3 kudu nama tabiat teh. Mun aya hiji heula nya.
kudu nama aya genep berarti ya teh. Nu ieu tilu, nu pangkerenan nu handapna tilu, geus ieu wae hiji. Urang ngagunakeun ieu heula ya. Waktu mampetna getih itu cukup waktu yang hanya cukup untuk takbiratul ihram. Jadi waktu anu mepet kana waktu asar, waktuna hanya cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram. Tadi dicobian takbiratul ihram ku jam seberapa detik? 2 detik. Berarti jalmi anu ngaluar teu darateus waktu zuhur 2 detik kurang kana asar mampet darat teh. Maka engke waktu anu kudu dikodoan eta waktu salat zuhur. Sanajan moal kabur. Pan moal kabur. Moal kabur ngalasakeun zuhur, can mandi. Can dandan heula istri mah. Nya. Ulah makan dandanan. Jadi santri awal pertama karuana mandina teh kalau kita kawas ya perawan luar lamina. Nah, paham hiji? Iya, kalau hiji paham? Paham. Iya, nerangkeun waktu yang cukup untuk takbiratul ihram. Yang penting ulah lupa nyebutan. Engke lamun waktuna anu kurang henteu caretap kangge takbiratul ihram kumaha? Engke heula. Mesti kan aya pertanyaan gitu. Oke, alam waktuna tiasa kene kangge salat, tiasa kene kangge ibadah, eta kumaha? Ke heula mah. Ieu hiji heula. Enggak usah pikiran kemana-mana. Urang mah ditanya anu gampangnya jadi pikiranna kemana. Jadi ya bisa ngejawab. Kolom nomor 2, zala al-maniu akhiron asri. Nu kadua mah si darate mampete pas akhir waktu asar kurang pas akhir waktu asar kurang 2 detik karena maghrib. Kudu salatan nu kudu dikodoan mana? Asal wungkul apa jeung duhur? Wajib qodul zuhri ma'al nah geuning. Nah geuning. Biasa di Insolha di jami'i ma'aha. Margi antara duhur jeung asar biasa di Ina dua-duana kudu di kodoan. Kudu di kodoan. Urang mah teu nya. Urang mah di kodoan teh kadang-kadang dua-duana kita di kodoan. Pan geus hese cenah ieu nama. Dan ngaranna boro-boro asar lagi geus kalipat kana bagi geus we magrib. Pan urang mah kitu. Padahal ieu teh duhur jeung asar teh kudu di kodo. Margi naon? Manggi sakedik juz dina waktu salat asar. Anu mana waktu asar teh biasa dikodo jeung korna di jalan. Paham? Kedua. Paham? Kawan kamu tuh bisa. Berarti lu zala al-maniu akhirul zuhri di akhirul maghrib. Duhur asar kaluar keneh maghrib rek mepet kana isya erek taraweh isya mampet. Jadi eta bersih nate suci nate mepet kana waktu isya mung 2 detik atau 3 detik atulah bisa sakedik deui. Maka ieu nu kudu dikodoan mana? Maghrib, asar, duhur kudu teu. Jawabana wajaba qodul maghrib faqat. Wungkul. Nah hadir maghrib wungkul wajib dikodoan duhur jeung asar teu. Ya. Masih keluar. Hari iya waktu duhur keluar darah teu. Nah, hari duhur mah wajib dikodokan keluar darah kene. Kamu jawab. Nu mana biasa di zaman? Hari iya biasa teu. Dan maghrib mah aya maghrib jeung asar. Deh kurang teh. Salat asar tacan atau istirahat tadi di jamak di maghrib. Itu sholat isya tacan atau di jamak di subuh asar benar rokaat.
jadi. Ya, hukum baru. Ayeuna tabel nomor 4. Zala almani akhirul isya, waktu darah mampet akhir waktu isya mepet karena subuh. Maaf, cenah antara isya jeung subuh teh lam wakuna muhun mampet teh mepet karena subuh. Satos teh. Oke mikirna mainnya di sampai ka subuh 2 detik jarakna lain. Biar deui kayak kira saya mikirna kadinya jangan besok pisan keanehan. Ya. Jadi waktu isya terus panjang dugi ka subuh kurang 2 detik kakara mampet nya. Lain cenah tas isya mampet dugi ka subuh biraha cenah bisa tak dua-dua rom-rom acan lain. Kasus Anda benar. Atau pakai wali contoh tanya gitu lamun bingung berarti ke atas ya tadi. Nah, mepet karena subuh kurang 2 detik. Maka anu kudu dikodoan naon? Wajib isya. Sanajan waktu maghrib masih keluar darah, tapi kudu dikodoan naon masalahna? Biasa tidak sadar. Nah, terakhir zala al-mani'u waktu subhi. Waktu subuh leungit jam berapa leungitna? Mepet karena waktu subuh. Tuh duhur cenah. Andieu pisan. Tuh ya, duha di Hajur. Subuh mepet karena duhur paingan. Podo teh subuh teh pas duhur berarti jika waktu subuh teh dimulai kalau fajar berarti sampai duhur. Ari waktu subuh di mana rugi ke mana? Di warna mang fajar, warna fajar. Di warna fajar sodi, rugi ka. Kalau warna mega beureuh matahari, tah mega beureuh. Eta rugi kadinya. Memeh keluar mega beureuh 2 detik darah teh mampet. Berarti kumaha eta subuhna kudu dikodot teu wajib kodot ukul teu jeung isya teu jeung isya teu biasa di jama subuh teu biasa di jama jeung isya ada kelas tujuhnya teu biasa di jama mah duhur asar maghrib jeung isya sakitu kitu di bolak-balik ulah asar jeung maghrib isya jeung subuh ulah ada. Iya, anu waktu hanya cukup untuk takbiratul ihram. Ayeuna waktu teu cukup jang takbiratul ihram kumaha? Ya, mun waktuna teu cukup kangge takbiratul ihram. Teu wajib kodok. Teu wajib kodok. Nomor 1 tuh, masih ulang deh. Iya, Pak. Nomor 2 bagiannya. Masalah aku kuat dijelasin, mungkin timbul pertanyaan. Lamun waktuna mampetna teh henteu cukup kangge takbiratul ihram acan. Contoh misalnya sadetik deui kana asar teh. Kirain. Eta kumaha? Entah mesti ada pertanyaan gitu. Kalau kurang ajar dan dalam tanda ngajar itu memang pikiran tadinya. Oh, resiko, oke, mengajar gitu. Lamun waktu nanti cukup kangge ngalaksanakeun takbiratul ihram, maka di dieu lamun misalkan duhur. Akhir duhur mampet mepet karena asar teu cukup kangge takbiratul ihram acan. Maka dia cukup ngodoan duhur sami
Sami anu kadua waktu asar keluar mepet karena maghrib eta kumaha tapi teu cukup kangge takbiratul ihram. Jadi bingung guys. Ulah. Kayak jadi bingung. Baik. Baik, jelaskan. Jadi langsung wae nya. Nu dikit diterangkeun hiji-nya. Diterangkeun hiji unggul. Kayak nu duana enjing. Nomor 2 enjing. Ayeuna langsung nomor 3 wae lah. Nomor 3. Nah, waktu cukup untuk bersuci dan sholat. Anu tadi mah cukup kangge takbiratul ihram ngumpul, ayeuna mah waktu mampetna eta teh cukup kangge ngalaksanakeun mandi atawa wudu jeung sholat 2 rakaat. Ayeuna mandi misalkeun mandi cepet-cepetna nah sabaraha menit? Teu kudu make sabun, teu kudu diangin, teu kudu 2 menit, Pak. Nah, biur. 3 menit nya. 3 menit. Sholat 3 menit, 6 menit lah, ayeuna 5 atau 6 menit. Contoh misalkan 6 menit ya. Baru setengah jam. 6 menit. Minimal kita ambil minimal. Lalu di dia waktu misalkan ya teh nerangkeun waktu mampetna darah dugi ka erek ngalaksanakeun sholat eta teh cukup. Kan anu tadi mah mun sekedar jang takbiratul ihram mah kan teu cukupnya. Jang mandi jeung jang salat teh teu cukup asar manten. Hari ieu mah cukup. Contoh, duhur kaluar dari dia aya waktu misalkan 10 menit atau 6 menit mandi heula, tas mandi wudu salat cukup tah kali ngalaksanakeun duhur. Maka lamun kieu kumaha? Langsung ngalaksanakeun sholat dan cukup. Hartos. Nanti bisa jadi pertanyaan sanaja tadi jelaskan ke. Makanya perlu dijelaskan. Anu kadua, sami dugi ka dieu sami. Lamun misalkeun duhur jeung asar di dia mepet kana maghrib waktu teh cukup kangge ngalaksanakeun bersuci jeung sholat. Maka anu wajib sholat di mana? Dia kalau nomor 2 asar. Hari duhur kudu dikodoan teu? Nah. Kelah ieu. Di duhur berat ka asar keluar berat eureun di dia 10 menit atuh. 10 menit sebelum ngalaksanakeun sholat maghrib. 10 menit teh tiasa kangge mandi, kangge sholat asar. Nah, lamun mandangna 10 menit sebelum maghrib, sholatna nu kudu dikerjakeun jeung nu kudu dikodong mana? Asar dikerjakeun, duhur dikodong. Lamun sapertos ieu maka duhur tetep dikodong. Anu wajib sholat asar faqot. Nah, ini sholat asar untuk margi di dia ayo kangge ngalaksanakeun sholat asar. Nah, hakat anu itu mah dikodong itu mah da boro-boro ngalaksanakeun ieu. Boro-boro ngalaksanakeun ieu asar ge teu kapujeng.
Jadi dua-duanya teka bujang. Lamun dua-duanya teka bujang maka kudu dikodoan dua. Dan biasa di jalan. Lamun ieu mah salat ieu biasa dikerjakeun. Nah tadi ieu jeung luhur margi ieu masih bisa ngalaksanakeun salat asar, nu ieu mah masih kaluar darah. Beda jeung ngumpul. Kartos santen. Ari waktu cuman sekedar bisa takbiratul ihramah, dua-duana ge mal bisa dikerjakeun. Makana dua-duana kudu dikodo alasna karena bisa di jalan. Ari nu ieu mah da bisa keneh asar teh. Maka asarna ada kan aya ada dina ieu teh dina keterangan ieu teh. Aya ada. Fa'in kola kodoroha wa kodrotubri fakot ta'ayyanat. Lamun ayeuna waktuna cukup kangge ngalaksanakeun salat jeung kangge ngalaksanakeun bersuci ta'ayyanat maka jadi tertentu naon rujuk neta 1 2 3 4 5 6 baris kagenep ti luhur halaman 23 halaman terakhir. Ta'ayyanat maka jadi tertentu naon muadah. Ari muadah teh naon salat anu aya dina waktu eta berarti salat naon ieu asar eta maksudna. Kalau ieu teh ngajelaskeun ieu lamun urang rek ngamuroda rek nyuruhan lieur bingung. Aya sholatul waqti, sholatul muadah, sholatul waqti teh naon? Sholatul waqti teh salat eta pas nyata. Anu ieu sami. Berarti ieu wajibna naon? Isya, ieu maghrib, ieu subuh. Pan kabujeng ke. Pahamnya? Tos ieu heula engke anu urang dina takbiratul ihram teh wae. Ya segala. Anjing diulang dihapus. Hapusan kudu ngampur. Tos ayeuna digetos. Bagian kolom salajengna karena ari kolom nu ieu mah tadi mah eureuna getih, ari nu ieu mah datangna getih. Hade ulah disamikeun. Ieu berarti nu ieu mah di dia bodas beureum ka dieu. Nu ieu berarti bodas. Di dia bodas ka dieu beureum. Nu ieu berarti bodas ieu beureum isya bodas beureum terus subuh nu ieu mah erek asup kana waktu duhur kaluar darah anu mana waktuna teh mung cukup kangge takbiratul ihram 2 detik deui kana duhur kaluar darah maka wajib qodhul duhri faqat sanajan teu acan leungeut salat duhur geus kaluar tapi karena kaluarna sakedik deui
2 detik erek asup duhur itu maka tetap dikatakan duhurna kudu di kodoan. Antara masuknya waktu sholat jeung datang nahe eta teh di sela-sela 2 detik. Erek duhur 2 detik deui keluar darah. Kan lamun sakit kurang mah aduh mah teu kudu dikodo pan kaluarna ge memeh duhur. Tapi ieu mah memeh duhur teh kaluarna teh 2 detik anu cukup kangge takbiratul ihram maka duhurna kudu dikodo. Lamun misalkan kaluarna memeh duhur masker pokona mah intina mah memeh duhur atau waktu anu cukup kangge ngalaksanakeun suci jeung salat kumaha engke sama. Ieu heula. Nu kadua duhur suci 2 detik deui kana asar keluar darah. Maka ieu kumaha? Wajib qada duhri ma'al asri illam yusolli ad-duhur. Wajib ngodoan duhur jeung asar lamun teu acan salat duhur. Lieur pan duhurna ge suci, pan duhur ge salat. Bener teh? Bisa ditanya lagi. Nyanya atuh lamun can duhur kudu dikodok. Siga jawab gitu nya. Nah, kudu dituliskeun bari nyenderan bisa ieu paling mepet kalieu kan. Kudu ditulis dan cekil mate mani hese. Lain kitu maksudna. Jadi ieu sakali deui almani perkara anu nyegah lain teh jeung dipasungkul. Bisa gelo. Bisa ayan, geus ayan we ayan. Epilepsi. Dilalana pas ke waktu duhur ayan. Ayan waktu duhur. Geus ayan teh cager. Cager 2 detik deui kana asar kaluar darah. Teu acan ngalaksanakeun salat duhur teh margi aya mani, aya perkara anu nyegah salian diheje nifas, contoh gelo, edan, lo ngadagu jalan kudu sholawatan, subhanallah, alhamdulillah, wala subhanallah, itu tuluy bisa ngadagu sholawatan. Sadar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi sadar tuh gelo deui. Pas erek waktu sholat 2 detik deui kana asar keluar darah. Otomatis tadi teh can duhur, margina can duhur masih gelo kene. Geus cager tina gelo aya deui mani teh. Berarti kumaha lamun sapertos ieu maka wajib ngodoan duhur jeung asar lamun teu acan ngalaksanakeun salat duhur. Teu acan ngalaksanakeun teh lain cenah dihaja tapi margi aya hahalan anu salian dihet jeung nifas. Atas nah, jadi cek ada mana tadi tuliskeun teh almani perkara nu nyegah teh lain het jeung nifas hukul aya gelo aya edan aya gelo aya ayan aya bubudakeun teh misalkeun ayeuna duhur masih kena budak masihna budak bae cenah 2 detik deui kana asal jenggotan lain di rumah ya terus pikirnya jauh-jauh deh itu geus sakedap deui kana bale waktu duhur macan bale kene masih mobilan ngeng sepedaan 2 detik deui
karena waktu sholat asar keluar darah otomatis kahiji budak eta teh can balik sadacan keluar darah geus keluar darah teh balik atau kieu lumayan. Jadi bubudakeun mah kieu lamun dilihat apa bedanya. Jadi bubudakeun teh samemeh balikna istri musra 8 tahun 2 detik deui kana waktu dan kan can wajib sholat ayeuna misalkan can wajib sholat lamun misalkan bubudakeun mah tepas eta we tadi aya atau epilepsi ke waktu sholat duhur aya kene pas waktu 2 detik deui karena waktu sholat asar keluar darah ayana cager keluar otomatis duhur can dilakukeun mepet kana asar maka di dieu anu kudu wajib qada zuhri ma'al asri ila yusolli ad-duhur. Pahamnya? Anu katilu sami maghrib duhur asar suci 2 detik deui kana maghrib keluar darah maka wajib qadaul maghrib faqat. Nah geuning maghrib hungkul di kodok hari asar henteu padahal keluar nate pas waktu asar pas waktu maghrib asar maghrib asar pan 2 detik sebelum maghrib eta nah gini di kodwara maghrib hungkul ke asar satos panggeur asar kene keluar nate asar 2 detik deui meme maghrib keluar eta teh sholat lamun can sholat gimana? Lamun can sholat ya dosa. Minta sholat kumaha? Kodo atuh. Wajib qadaul maghrib faqat. Margi asar suci ene maghrib. Mun can asar berarti kodo eta misalkeun aya mani anu sejen. Tuh. Ayeuna maghrib. Maghrib. Keluarna kieu bener ieu tah kieu tonggolan benernya dinya. Benar. Meme isa 2 detik keluar darah. Berat wajib qadaul maghrib ma'al isya ila yusolli al-maghrib. Wajib ngodoan sholat maghrib jeung isya ila yusolli al-maghrib lamun kan sholat maghrib. Harusnya maghrib ya lo mepet ka isya cager tapi keluar maka engke di kodoan isya jeung maghrib. Anu terakhir keluar pas mepet waktu subuhan wajib di kodoan subuh. Nah jadi dia maghrib mal isya ila yusolli al maghrib ila yusolli al dhuhur. Ia juga bisa dikatakan nanti karena bisa dijam. Itu ayeuna kan tadi ieu nya erek mepet kana dhuwur tapi di dia waktu nate mu aya 2
detik 2 detik deui kana duhur kaluar darah, maka wajib dikodoan sholat di dieu mah kaluarna memeh duhur tapi waktuna teh cukup pikeun ngalaksanakeun sholat jeung bersuci eta kumaha Lalian. Ya, Pak tadi mah dia ya. Memeh duhur 2 detik keluar darah, maka duhurna kudu dikodo. Atos ayeuna keluar darah memeh duhur ngan waktuna bisa kangge ngalaksanakeun salat jeung bersuci seberapa menit tadi? Genap menit sebelum duhur keluar darah. Eta duhurna kudu dikodot tuh. Kudu dikodot tuh. Hah? Tuh bingung. Kudu dikodot tuh. Kudu dikodot tuh. Kahiji, iya perhatikan. Majiul mani awala duhri datang dia malah leungit datangna darahen awala duhri awal waktu duhur 2 detik sebelum duhur keluar darah, maka kudu dikodoan sholat duhur sanajan kaluarna memeh duhur kurang 2 detik maka kudu dikodoan karena 2 detik perkara anu cukup kangge takbiratul ihram maka kudu dikodoan. Nah kudu dikodoan da 2 detik jadi geus mepet kana waktu sholat duhur. Ayeuna kaluarna genep menit sebelum waktu duhur. Eta duhurna kudu dikodoan teu? Lebih dari 2 detik kudu dikodo eta. Malah ulah sholat da waktuna tebi kene dugi ka anak ge sami waktu mepet waktu asar tapi antara mepetna teh biasa 6 menit sebelum waktu asar maka asar kudu kodo 6 menit sebelum maghrib teu wajib kodo maghrib 6 menit sebelum isya teu wajib kodo isya 6 menit sebelum subuh teu wajib kodo subuh ya. Ayeuna paling kieu ke anu jadi pertanyaan mah tadi lamun waktuna mampetna teu tiasa kangge takbiratul ihram acan eta kumaha enjing we ayeuna ieu pahamnya ieu mah waktu anu cukup kangge takbiratul ihram jeung cukup kangge bersuci dan sholat. Berarti sholatnya 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Atau 4 rakaat? Perhitungannya paling sedikit diambil nana waktu subuh. Diambil paling sedikit, paling banyak. Ya, kita paham. Nah, ini bagian anu ieu ge kolomna dihapus deui ieu na beurna urang rangkeun anu waktu hilang dan datanya tersebut waktunya teu cukup kangge takbiratul ihram acan kakake Allah keluar berarti seberapa detik? 1 detik sebelum waktu asar mampat eta kumaha Iji keterangan ayat nomor 2 dolar kartosnya nomor biar kartos itu keterangannya nanti dilanjut dari wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.